Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang sadaya warga kelas 8? Mugia dina danget ieu urang sadaya dipaparin kasehatan tur kabagjaan ti Gusti Anu Maha Suci. Nah, pangajaran anu sejadi pedar dina danget ieu nyaeta ngeunaan carita pondok. Nah, ngaranna oge carita pondok, tangtu caritana oge parondok. Nah, carita pondok kaasup kana karya sastra, mesarua jeung novel, dongeng, jeung sajabana. Nah, carita pondok mun dibaca teh mah pasti sakali anggeus. Matak hideup ulah wegah memeh dar maca da pondok ieu. Geura resep pisan macaan carita pondok mah loba pulungeunana. Komo lamun eusi caritana sarua jeung nu anu kaalaman ku hideup. Nah, sabada hidup diajar ngeunaan carita pondok, hidup dipalar sangkan bisa mikaweruh carita pondok, ngaanalisis carita pondok, jeung nyieun karangan wangun carita pondok. Ta ayeuna paek Bandungan ku hidup, tengetan ku hidup, contoh carita pondok nu aya dina pintonan ieu. Wilujeng nyakseni. Karaos Kunila Karyani. Udin sareng Andi teh budak pangbangorna di kelas abdi mah. Mani layeut pisan da puguh masih aya patali kulawarga antara Udin sareng Andi teh. Salasresna Udin teh pinter saingan. Da eta we upami abdi ranking hiji, Udin kadua. Malihan kantos beunteun rapot teh sami. Atuh abdi sareng Udin teh ranking hiji satengah. Dina hiji dinten, Udin sareng Andi tingariwing nyandak hileud. Atuh abdi sareng rerencangan kacida sieuna ningali hileud teh. Dasar lenger, hileud teh diasong-asong ka abdi sareng rerencangan. Atuh abdi sareng rerencangan ting jararit. Ari Udin kalah nyerengeh ningal nu pating jararit teh. Ari Andi kalah lung hileud teh dialungkeun ka palebah Santi. Atuh Santi teh mani gegeremean. Aduh mak, alah, cenah bari bibiri gidigan. Nah atuh keleweng deui Udin oge ngalungkeun hileud ka palebah abdi sareng rerencangan. Pol napel kana acuk Imas. Goak Imas nangis, reuas sareng sieun. Puguh acukna katapelan hileud. Abdi sareng rerencangan nu sanes pating jerewet. Ningal Imas nangis mah, Udin oge semu reuas. Enggal hileudna dicanak deui. Nuju ribut-ribut kitu, torojol ibu guru ka lebet kelas. Aya naon ieu teh? Saurna. Eta Bu, Udin sareng Andi ngalung-ngalung hileud, Imas ge dugi ka nangis, saur barudak mani reang. Nanaonan atuh Udin, Andi, heureuy teh kabina-bina teuing. Kumaha keh mun cilaka? Leuheung basa mun ukur ceurik. Kumaha mun tepi kasawan terus kapaehan? Awas mun sakali-kali deui kitu kalakuan. Hayo, nangtung dihareup, Udin, Andi. Ibu guru bendu. Udin sareng Andi ting poyongkot ka payun. Cicing nangtung di dinya tepi kabubaran, saur bu guru. Udin sareng Andi ngaraluk weh kawas bu menang mabuk. Karaos, saur barudak istri mani rame. Dicutat tina kumpulan carita pondok barudak, katana suci kaca 23 dugi ka 25. Nah, sabada hidup tadi ngabandungan contoh carpon, pek ayeuna regepkeun ku hideup pedaran ngeunaan carpon. Carpon wancahan tina carita pondok, singgetan tina carita pondok. Atawa dina basa Inggris nama short story. Numi banda harti carita rekaan hasil imajinasi pangarang tapi merek kesan lir atawa ibarat nya-nya kajadian. Jadi carpon sok disebut oge karangan fiksi. Maksudna naon-naon dicaritakeun ku pangarang teh henteu nyata atawa henteu nya-nya kajadian. Nah tapi lir nya-nya kejadian di dinya maksudna ari carita mah tetep kan kudu dumasar kana realitas atawa kanyataan sapopoe anu masih keneh kahontal ku akal.
Nah, carpon atau carita pondok disebut pondok kusabab aya sababaraha anu bisa diukurna dina eta carita. Nu kahiji jumlah kecap dina carita pondok biasana di antara 5.000 dugi ka 10.000 kecap. Nu kadua disebut pondok kusabab ukuran waktu pikeun macana nyaeta kurang leuwih anggeus dibaca dina waktu saparapat jam. Anu katilu ukuran jumlah unsur-unsurna anu singget biasana aya dina carpon saperti galurna tepati panjang atawa singget. Palakuna biasana kurang ti 10. Kitu oge watak palaku kasang tukang biasana sarwa kawatesanan. Nah, iraha carita pondok aya dina kasusastraan Sunda. Dina kasusastraan Sunda, carita pondok mimiti dipikawanoh dina abad ke-20. Jadi tahun 1800-an. Nalika medalna majalah Parahyangan di tetar Sunda, nah dina majalah ieu dimuat carpon Sunda. Nah, tahun 1830 medal buku kumpulan carpon anu munggaran anu mimiti nyaeta Dogdog Pangrewong karya GS teh Sandiasma. Nah, dipedalkeunana nyaeta ku Balai Pustaka. Nah, asupna carpon kana kasusastraan Sunda ditarima kalayan taya halangan harungan sanajan kaasup kana karya sastra modern atawa karya sastra sampeuran. Carpon masih kene ngandung unsur heureuy jeung atikan teu beda ti dongeng anu sumebar sacara lisan. Tahun 1836 dina kasusastraan Indonesia medal kumpulan carpon Teman Duduk karya M. Kasim. Jadi bisa disebutkeun yen GS jeung M. Kasim mangrupa panaratas atawa perintis dina nulis carpon di Nusantara. Salian ti Dogdog Pangrewong aya oge judul kumpulan carpon Sunda nu sumebar di tetar Sunda ieu. Di antarana nyaeta aya Dogdog Pangrewong tahun 1830 anu tadi dipedar, muka 2 carita biasa tahun 1858 kayak karya Rahmatullah Ading Afandi atau Waraf. Muka 3 aya Papacangan, aya Hujan Munggaran, aya Dongeng Enteng ti Pasantren, aya Neangan karya Caraka, aya Jurig karya Tini Kartini, aya Diluhureun Jukut Remis karya Yusrusiana, Diwadalkeun ka Siluman karya Ki Umbara, nu teu kungsi kalisankeun tahun 1880 karya Abdullah Mustafa jeung rea-rea deui. Contoh sejena bisa dipilari atawa diteangan ku hideup boh dina internet atawa dina buku-buku sejen. Kusabab carpon mangrupakeun karya sastra, tangtu carpon mibanda unsur-unsur karya sastra. Nyaeta aya unsur intrinsik jeung unsur ekstrinsik. Nah, anu sejadi pedar ayeuna nyaeta unsur intrinsik. Nah, naon wae unsur intrinsik anu aya dina carpon? Nah, biasana dina carpon aya unsur-unsur intrinsik nu ngawanguna. Nu kahiji nyaeta jejer atawa tema. Jejer atawa tema nyaeta ide pokok hiji carita. Nah, biasana ieu mangrupa pasualan kahirupan atawa pamadegan pangarang kana eta pasualan. Nah, saupama hideup arek nangtukeun hiji tema carpon, hideup kudu maca eta carita secara sagemblengna. Nah, numutkeun hideup kira-kira naon jejer atawa tema dina carpon karaos. Nah, tema anu aya dina carpon karaos bisa disebutkeun kieu. Nyaeta budak anu bangor tungtungna dicarekan atawa dihukum ku guru. Unsur anu kadua nyaeta tokoh atawa palaku. Tokoh atawa palaku dina carpon nyaeta jalma-jalma anu ngalalakon dina carita. Nah, biasana unggal palaku mibanda watek sewang-sewangan. Nah, palaku dumasar kana kalungguhanana dibagi jadi palaku utama atawa protagonis. Kadua aya palaku lawan nyaeta palaku antagonis, nyaeta lawan tina palaku utama. Katilu aya tirtagonis, nyaeta palaku panengah atawa tokoh utama antara tokoh utama jeung tokoh lawan. Nah, numutkeun hideup palakuna saha wae dina carpon karaos teh. Ya, pek tengetan deui ku hideup carpon karaos anu tadi di Bandungan. Nukatilu, unsur nukatilu nyaeta latar atawa setting.
Nah, latar atawa setting dina carpon nyaeta tempat lumangsungna carita dina carpon jeung iraha waktu lumangsungna carita oge aya nu disebut suasana nu aya dina carita. Dina carpon karaos tangtu latarna gampang pisan kapanggih nyaeta di sakola jeung waktu sakola. Tangtu waktuna teu pabeubeurang biasana isuk-isuk atawa nepi ka samemeh lohor. Unsur anu kaopat nyaeta alur atawa plot. Alur atawa plot nyaeta susunan kajadian nu ngawangun hiji carita. Nah, alur dina cerpen atawa carpon biasana dibagi jadi 3. Nyaeta aya alur maju, kajadian anu runtuyanana saluyu jeung urutan waktu, biasana marele. Nah, dina carpon karaos dia ngagunakeun alur maju. Jadi kajadianana nyaritakeun ti mimiti nepi ka kajadian pamungkas nyaeta waktu Udin dihukum ku guru. Kadua aya nu disebut alur mundur. Alur mundur nyaeta kajadian anu runtuyanana teu saluyu jeung urutan waktu kajadian atawa carita. Nah, biasana dimimiti ti kajadian pamungkas terus karena kajadian munggaran. Ieu sok disebut oge disebut alur flashback. Contohna bae dina carita karaos dibalikeun. Jadi bubuka carita dimimitian ku Udin jeung Andi nangtung di hareupeun kelas keur dihukum. Tidinya dibalikeun deui kunaon Udin jeung Andi dihukum, dibalikeun deui ka mimiti nyaeta nyaritakeun kumaha mimitina Udin jeung Andi make dihukum. Nu katilu aya alur campuran nyaeta campuran antara alur maju jeung alur mundur. Unsur anu kalima nyaeta amanat. Amanat nyaeta pesen atawa nasehat anu rek ditepikeun ku pangarang ngaliwatan hiji carita. Nah, amanat teh aya anu nyamuni dina alur carita, aya oge anu dibejakeun langsung dina carita. Kukituna pikeun nganyahokeun amanat hiji carita, hideup kudu maca eta carita nepi ka rengse. Nah, kadang aya kalana amanat teh raket patalina jeung tema caritana. Kira-kira naon amanat anu aya dina carpon karaos? Nah, didinya oge aya amanat anu nyamuni, aya oge amanat anu dibejakeun. Contoh amanat anu nyamuni, contona ulah sok heureuy di jero kelas kusabab gandeng misalkeun. Nah, sedengkeun dina carpon eta taya ungkara panyaram ulah gandeng di jero kelas. Nah, ayeuna ulang pedar unsur anu kagenep atawa anu pamungkas nyaeta puseur implengan pangarang atawa sok disebut point of view atawa dina basa Indonesia sok disebut sudut pandang pangarang. Puseur implengan pangarang nyaeta cara pangarang nyaritakeun hiji carita. Nah, jadi di dieu pangarang nyaritakeun carpon eta kumaha. Nah, biasana puseur implengan pangarang itu dibagi jadi 2. Aya caturan jalma kahiji nyaeta pangarang saolah-olah palaku utama. Biasana jadi palaku utama nu ngagunakeun kecap sulur kuring. Kumaha maksudna? Maksudna pangarang aya dina jero carita. Jadi pangarang seolah-olah jadi palaku utama carita. Biasana didinya palaku utamana nyaeta ngagunakeun kecap sulur atawa kata ganti kuring atawa saya. Jadi hideup teu kudu bingung saupama aya anu ngaranna teh istri tapi tokoh kuring didinya disebutkeun Imam atawa Ramdan. Nah, berarti si pangarang eta ngagunakeun caturan jalma kahiji. Nah, nu kadua aya nu disebut caturan jalma katilu. Caturan jalma katilu nyaeta para palaku dicaritakeun ngaranna. Jadi para palaku disebut ngaranna atawa ngagunakeun kecap sulur atawa kata ganti manehna atawa maranehna. Jadi pangarang nyaritakeun batur. Nah, kira-kira numutkeun hideup carpon karaos ngagunakeun puseur implengan mana? Nah, caturan jalma katilu atawa caturan jalma kahiji. Nah, padaran anu pamungkas nyaeta ngeunaan nyusun carita pondok. Hideup tangtu pernah nyusun karangan carita waktu di kelas 7 nyaeta karangan pengalaman anu hese dipopohokeun.
Nah, dina nyusun carita pondok henteu jauh beda siga nyaritakeun pangalaman sorangan anu hese dipopohokeun. Aya sawatara hal oge nu kudu diestokeun dina nyusun karangan eta. Nu kahiji nyaeta nangtukeun jejer. Nah, tangtukeun ke hidep jejerna kumaha. Nu kadua nyaeta nangtukeun puseur implengan. Naha arek ngagunakeun puseur implengan caturan jalma kahiji atawa naha arek ngagunakeun caturan jalma katilu. Nah, nu katilu nangtukeun gudat pedag carita, nu kaasup kadinya, nu kalebet kadinya nyaeta palakuna saha, latarna kumaha, di mana, iraha, oge nangtukeun alurna. Jadi didinya ngawongku kana sinopsis carita. Nah, sabada hideep nangtukeun anu hal-hal di luhur, anu kaopat nyaeta nyusun karangan. Nah, dina nyusun karangan, hideep oge kudu merhatikeun nulis, terus ngagunakeun aksara gede, ngagunakeun kekenteng, ejaan, EYD, cek sajabana. Nu kalima nyaeta ngajudulan. Nah, judul kudu singket, padet, tur narik ati anu maca. Tangtu di dieu kudu ngawakilan atawa kudu ngagambarkeun isi carita. Tah saupama hideep ayeuna dipalarsangkan nyusun karangan carpon, tangtu hideep ayeuna bisa ngajadikeun pangalaman hideep anu hese dipopohokeun jadi sumber enggoning nyusun karangan carpon. Malah mun hideep rajin nyieun catetan poean mah tinggal mekarkeun ku cara nambahan kekecapan atawa ungkaran nu aya dina catetan poean hideep. Nah, rupina pedaran ngeunaan carpon dicekapkeun dugi ka dieu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Hapunten samudaya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.